wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng patepang sareng Sabrina Aulia Putri Betan dina acara Warta Bogor. Warta anu baris kapidankeun nyaeta korban longsor di Desa Tenjolaya diajar di tenda. Pamirsa, puluhan murid sekolah di Perkebunan Dewata, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, nudina tanggal 8 Februari 2018 kena kaurung. Masih kene diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal kusabab sieun longsor deui. Pupuhu Pos Koordinasi bersama mitigasi informasi jeung bantuan musibah Pasir Jambu, Ciwidey, Ranca Buli, Asep Taulani ngetelakeun aya 242 budak sakola dasar nepi ka sakola menengah pertama anu jadi korban longsor. 46 urang diantarana nyaeta murid SDN Dewata anu sekolahna deket jeung tempat longsor. Maranehna ayeuna diajar di tenda darurat khusus pikeun kelas genep anu ahad ieu bakal nyangharepan ujian nasional disaprak 2 minggu ka tukang. Maranehna cicing jeung diajar di imah kepala sekolah SDN Cisondari. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur wilujeng patepang deui dina acara Warta Bogor. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.